simpe hawar-hawar ayo soranu batakeun ngahudangkeun kasasieun Panutur jatuh Panatasora Rendika MG Produksi RMG Record hati katiga lewangan barengan jemplingan peting petunuk mawa cerita ningraikeun lase ahe Para kanca Nyanggage Lalangse Aheng Panggih jeung Kunti Biasana saderek Rohman Duta Suara Karawang 103,2 FM pacabakan teh tepuguh maklum kasang tukang ukur lulusan SMP kiwari oge minangka panangeuhan hirup teh ukur ngandelkeun ladang dagang ari dagang teh sok lampar henteu ngotok ngowo di lembur sorangan di Tasik kalan-kalan mah sok mineng ngulampreng ka Jakarta ka Bandung jeung ka sababaraha kota sejenna ari nu didagangkeunana teh henteu matu sakapeung sok ngaborong bubuahan tinu tangkalna keneh tuluy didagangkeun kungsi oge ganti cabak dagang kaperluan sakola meulian ti kota didarekeun di lemburna tapi teu kaharti kitu we sagala didagangkeun kumaha keur usumna sakali mangsa mah ka Rohman aya anu ngabejaan sangkan beunghar ngadadak keur mah katelah jalma anu leumpeuh Yuni babari kabongroy bari jeung can karuhan bule hideungna menang beja ti papada tukang dagang kitu teh langsung segut tuluy tetelepek nepi ka bubuk leutikna Ye mun wanita pak nama tuh ka Cikalong geura cenah cek babaturan sasama tukang dagang teh aduh kabeneran asa momok manggih gorowong atuh mun kitu mah gerentes Rohman komo barang ngadenge Cikalong anu dimaksud teh Cikalong di Tasik Pakidulan mah sasat masih aya di daerah sorangan ngan Rohman mah dumukna deket ka kotana lantaran hayang yakin sakali deui ditanyakeun ka baturna teh horeng manehna oge ukur beja ti batur salemurna anu cenah beunghar alatan dibere nomer alias kode ku anu ngageugeuh di basisir Cikalong rada oge Rohman ngahulang lantaran saingetna basisir di Tasik Pakidulan anu remen dipake jarah mah nya eta di pamijahan ih lain deui ieu mah cek baturna teh bangun anu yakin babaturan anu init ka Cikalong nya kitu eta oge manehna teh aral awahing kuloba hutang ari initna ka Cikalong teh panuduhan ti panamaanana kolot urang Tangerang nya luasanan we init nyorangan ka Cikalong pokna deui Rohman ngahuleng sakedapan sanggeus inget sakanyoho manehna ngaran basisir Cikalong teh hiji basisir anu masih gerot jarak ti Tasik kotana teh aya kana 40 kilometerna eta ge rada hese kanaraanana
Aya soteh truk anu lalar liwat bisa dihitung ramu. Duta Suara Karawang. Tah, mun geus nepi ka Cikalong, kudu terus muru basisirna. Cek babaturanana deui. Mun geus nepi ka basisir, kudu terus leumpang mapai-mapai basisir kakulonkeun. Di mana panggih jeung muara leutik nu aya tangkal kai gede terus mengkol ka katuhu. Nanyak saeutik bakal manggih tempat anu lengkob. Tah dirinya pisan pernah nak batu lempar teh. Pokna deui. Singget carita lantaran kajurung ku kahayang anu gede jeung kapeulih hirupna. Rohman ngajug-jugan Cikalong. Nepi di tempat keayaan sabudeureun kacida ti iseunana. 103,2 FM. Menang sawatara jongjongan mah Rohman leumpang mapai-mapai basisir Cikalong. Tapi geus aya kana sakilona can manggih keneh bae batu lempar atawa muara leutik anu didongengkeun ku baturna teh. Tayohna awahing ku capek jeung panas. Rohman nyuhan hanapeun tangkal kai. Badi ngadayagdag ngareureuhkeun ka capek. Bruh breh naremongan. Ras inget kanu diimah pamajikan katut anak sadua-dua. Ukur ditinggalan duit 5.000 perak. Teu ieu bebeja rek ka Cikalong. Kuriak diseri-serikeun. Bebeja teh ukur nyebutkeun rek balang siar ka kota. Teu papanjangan. Ulah lila teuing atuh Kang. Pamajikan Rohman semu anu salempang. Tayohna terus rasa. Maklum hati awewe. Ras deui inget kana nasib diri. Larak balang sak taya angeusna. Sakapeung masok sirik nenyo batur salemurna anu geus macakal. Pilah kadar ladang ngiriditkeun tapi kahirupanana geus bisa mapakan pagawe negeri pangkat rendah bae mah. Malah teu saeutik anu kebeuli mobil ngawangun gedong tur tah hirup sapopoena cukup. Keur jongjon ngumbar lamunan. Rentang-rentang ti kajauhan aya anu leumpang nyampeurkeun. Lalaki kolot make celana pangsi hideung. Totopongna bulau tembong hanapeun duduk sama. Dina cangkengna nyoren bedog. Tali perahna tina khoe anu dianyam rara. Dedeg pangadegna pantes upama disebut jawara teh. Leumpangna ngagedig tur anca. Persis hareupeun Rohman. Lalaki kolot teh ngarandeg sakedeung. Panona mencrong semu anu galak. Hihidenganan bibi Rohman ngajak seuri. Tapi eta lalaki teh anggur ngabalieur. Koreja Rohman cengkat. Panona dikisi ku tongong leungeunna. Horeng eta teh ukur dina impian. Rohman ngalenyap sajroning reureuh teh. Red ka kenca, red ka katuhu. Simpe eueuhna naon. Rohman ngalengkah lalaunan. Ulah ngimpi teh mani asanya. Hate nak ngagerentes. Duta Suara Karawang. Poe geus wanci asar. Basa Rohman hudang tina sareena teh. Ngadadak inget kana pamaksudanana. Kantong parasit anu tadi dijieun bantal teh disangkehkeun deui kana tak-takna. Rohman ngalengkah deui ke belah kulon. Memeh magrib. Manehna manggihan muara leutik. Menang sawatara jongjongan manehna merhatikeun. Ngalalebah bisi teu sarua jeung beja. Sanggeus karuhan bener mah tuluy neangan jalan satapak katonggohkeun. 103,2 FM.
nya we tekung silila aya batu lempar tapi nu matak ngakebeg di direunana teh aya tunggul batu anu manjang ngidul ngaler di papantes bekawas kuburan dan lebah tu tunggul nak minangka tetenger eueuh keterangan nanaon iwal batu nanangtung mual kitu kuburan zaman baheula mah ieu teh bulu punuk nak ngadadak ting saria bet karasa keungna komo barang ngulingkeun panenjo ka sabudeureun mah temong geuman jeung harariun ras inget kana pemaksudan hate mimiti teger deui memeh diuk Rohman ngurulukeun heula uyah ngurilingan batu lempar nu baris dipake tapa cenah upama aya sato anu peurahan moal daekeun deukeut ari aya ulah mah berak anipra Rohman tapak saregep sagala rupa denengean teu dipirosea ukur beleg-begna poek mongkleng jeung pating surubukna angin ti laut anu masih karasa teh meh kabeh susuratan Al-Qur'an anu apal mah digerenteskeun bari teu poho menta dipere milih nya rumah Rohman teh hayang peunghar ngadadak teu paduli ladang judi geus teu nolih bahlana wanci tengah peuting ceulina ngadenge sora anu ngapan karasana tiis niupan kana ceuli beuki lila beuki atra kadengena teh antara sieun jeung hayang jelas panona beuki diparketkeun sugan we nya atuh aya harewos anu mawa bagja kitu geurentes Rohman harita Suara Karawang tapi bekelila sora nu haros-hos teh bet kawas anu ceurik kawas anu nyegruk ditahan rei bulu punuk ngadadak carengkat keung jeung sieun geus teu bisa kacaritakeun deui rek lumpat-lumpat ka mana sidik lemur oge sakitu jauhna 103,2 FM Esang tiis maningopot sakucur awakna tayohna awak hingku sieun Rohman jadi nekat uyuh ayap kana kantongna anu diteundeun di gileunana leungeunna ngarampak pesobarati anu memang dibawa pikeun sasayagian bisi perlu kep lebah gagangna dicekel pageuh cung Rohman nangtung manehna pasang kuda-kuda sabisa-bisa puguh teu bisa ari main puk mah lalaunan panona beuntak plem poek mongkleng buta rajin ngadadak sora nu ngapan jeung anu ngapangingik teh cempe cikiki kawas aya anu seuri semu ditahan kebeg lah-lahan Rohman ngalengkah ka hareup korosak kawas aya makhluk tukang ngeunana lengkah nak ngarandeg deui bae bari jajampean sabisa-bisa Rohman ngalengkah deui pikirna batan paeh alatan sieun leuwih hade hocah heula berengbeng Rohman lumpat sakalumpat lampet geus teu nolih deui ka tukang suku ti pagut kana akar tatangkalan geus teu dirasa hiu kawas aya anu hiber luhureunana anare
Karet teh katanya sakolepat bet kawas awewe make baju panjang sarba bodas. Bres asup deui ka lembah Rohman tapah teu anta parah deui. Ngan pedengbeng we lumpat bari walah-walah weuleuh. Duka Suara Karawang 103,2 FM. Ti harita mah Rohman kapok teu daek cekituan deui. Ngeureuyeuf wae bibirintik usaha ti leuleutik. Keun tangkal kai gerot anu gede oge baheulana mah kungsi leutik heula. Kitu pikir Rohman kiwari mah. RMG Network Rengse midangkeun Lalangse Aheng. Hari kawan ci nu simpe hawar-hawar aya sorangan soranu batakeun ngagudangkeun kasasieun. Lalangse Aheng Panatasora Rendika MG Produksi RMG Record. Hate keciga leuwangan barengan jeung plingan peuting ketunung mawa carita ningraikeun lalangse aheng. Para ganca sakitu nu kapihatur wilujeng kantun.